Cik ngilih ka dieu. Ieu wa. Dieu. Naon maneh ieu? Hah? Tanang pamere ti baturan. Sa desa. Hah? Baturan abi Sangu beueuy di alaan. Bodi geus mana ieu? Iya siapa teh? Hah? Aya urang rek ngireuy ye geus. Heeh. Kala. Aya. Tadi bisa etik ieu ya. Kau. Oh, heeh. Nah, dia mah bakal yang di jalan di si kayak mah kamu badut mah jual weh. Nah, iya begitu jeung meuli si jalan ieu nya. Urang teh begitu bisa ngapulan gede-gede nya. Boganya duit teh nya. Oh, itu mah eueuh begitu mah nya. Eueuh. Nya heueuh. Kos kieu namanya duit teh. Dia mah udah naonan duit cek itu mah. Heueuh nya. Tah, ieu sendal bawa tah. Tah, ieu sendal. Tenang-tenangan urang tah pake. Atuh nya. Man. Nuhun ya beasna duitna. Urang keur ieu tuh di jero heula nya. Alhamdulillah lah ini mah hasil mencetik lobana oge. Duit menang, beas menang. Hah, menang ini mah. Nah, nyen 2 tahunan mah ya duitnya. Terus menang ngompa dia nama. Udah Kang. Geningan aya tatangkalan. Geus ngasobian. Aduh, makin jauh kene. Parga. Aing. Indik dia Alhamdulillahirabbil alamin geus nepi deukeut ka imah si Uwa lah tinggal ka ditungguin kaluhurna ka imah si Ambu. Astagfirullahaladzim carekan moal ku si Uwa ieu lila yang minjem sepeda mudah-mudahan uang kalau asli uangnya tugan ke tajuk karena si buaya di tajuk ya Pak nya saha Si Sarjun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu nu nginjem sapeda kuat geus 2 minggu leuwih. Oh, hampura ya. Di hampura wae ku si Uwa malah. Kumaha tas ditu ieu namanya bade ieu lah. Teu aya di Rorompo, Geus tajuk Uwa. Sepedana di mana? Aya di Rorompo. Di situ nang geus. Mun. Sepeda naon sepeda mah?
aman tadi nama di kota mah kempes terus di kompa ku abi terus kompa halus tanggung jawab mana ayah gitu mah sih ke dia lah nya kali kelak adik kumaha di kota kayaan teh ayeuna teh Perih wa abdi di kota teh beri mohon abi lawan dibobodo wae ku batur niat abdi mah cuman kayang ka babaturan doang di ditu teh saterasna abdi di ieu we eta mah dibohongan ku batur Innalillahi. borona mah anu bekal ti wa teh ya daun potong-potongkeun ku wa apana nya kayak akal rada kasep ya nama mana aja geus rapi gitu mah bonteng teh kumaha kapakeun teu tah geuning bonteng teh anu dipotongkeun ku uwa saterasna kumaha kui we doang boleh nya sate nya sate di ilah ilallah hari si bonteng mah ada cek anu ngabohongan ka abdi pijeun we cenah nanaonan geus kitu gitu abdi pijeun we pura gitu we nyiung ceuli uwa ingan bapak dua penting bisa HS di sing kertek we mikiran uwa apanan micen eta lain sepeda oh iya sieun cari kanan gede ada si uang mah sepeda mang asal tanggung jawab mana geus alus tanggung jawab nanti terus ditambal deui geus di kompanya kompa teu bener teh di kompa doang enggak tapi di kompa heeh geus alus ada gitu mah kamari ge si uang kamari ke pas ngilikan kebon mohon udah tega ke pemajikan maneh aduh subhanallah 2 minggu sia ditinggalkeun mohon aya beas peg we dianterkeun ta si boher atos kuwa tos dianterkeun mana menang bawaeun naon di kota ti ditu hah alhamdulillah dipasihan beas ku babaturan teh beas sungkul di kota sareng acis anu acis hehehe nah eta cik gini ka dieu ieu wa dieu naon maneh ieu hah tanang pamere ti babaturan sa beresa hah aturan abi sangu beueuy di alaan boding lesmana ye ieu naon ieu maksudna ha teu wa henteu naon mang sa sok beja kawa beja mang sa ieu nanti sa babaturan wa ulah yang tiba babaturan aing nyaho ieu aksara Sunda maca ka baca isim ieu sok jujur enak nyawa abdi terus tatanya ka saha maneh ka dukun anu di leuweung kidul dukun saha hah sia ieu percaya kanu kitu nanaonan maneh kota ngadon tunya tanya ka jelema kos kitu ngajamin naon maneh keur hirup maneh tatanyakeun kitu nya hayang babari rezeki we wa sugan jeung suga rezeki naon mantra nu sangu beueuy di alaan daek kada sangu beueuy silaing ayo wa sing eling ka pangeran sok maneh sing tobat ayeuna yeuh lamun hayang gampang rezeki mah urang kudu getol salat duha salat hajat aki mushola adegeun salat lain tunya tanya ka dukun dititah naon we maneh puasa kita puasa wedalan arek puasa mah geus we anu tuturkeun anjuran Rasul Ahlu Sunnah wal Jamaah Senin Kemis sakonan lain poe naon kumaha wedalan ulah percaya kana kitu teh nya ha yeuh tah naon sih tah mane make pas karari itu aing mah ngewa aing nepeuh jeung pas kitu teh nyawa hampura wa lain hampura mah ka diri sorangan hampura ka Allah ka Gusti Allah kumaha tawa abdi hayang ieu deukeut jeung pangeran teh yeuh dengekeun hayang deukeut jeung pangeran hayang babari rezeki hayang hirup bagja akimu salat adegeun salat 5 waktu lamun maneh hayang babari rezeki salat duha tong kaliwat tahajud salat hajat lakonan kumaneh lain tatanyakan dukun kos kitu sia mantra naon tepugu eta mantra pikiran teh naon eta gelo bawa eta mah ha
sia. Tangga mana? Sok. Terus abdi kudu kumaha wah Sing getol kana ibadah. Ulah ternyata kan kitu, Mas. Faedahna gitu. Percaya mah ka pangeran ka Gusti Allah, bulan kemudian bulan saja. Esa kita asup kana sirik. Perang perkara sirik. Sirik alit eta asup tanya-tanya ka dukun, percaya ka dukun. Gusti makawasa sing ingat kana jati diri, sing ingat kana Purwadaksi. Hah? Sing emut ka pangeran silaing. Lain kanu kitu. Sok sia. terus abdi kudu kumaha atur nuhun pisan jangan tiwal insyaallah abdi bade tobat ka pangeran pancen kegiatan Alhamdulillah. Tutupkeun kata hate ayeuna mohon abdi bade ngalian si Ambu abdi tos kangen ka si Ambu ngadu. Ampura gua mah sanes niat arek ngaguruan atau napi kumaha nya. Ngelingan doang. Cik saja mah kudu ngelingan. cek saja mah kasasaha oge Ieu kabodi mah geus nganggap dulu serangan. mohon Ampura lain kumaha lain niat kurang lebih luhur ti anjeunna lain. Ingatan cing kuring mah. Coba. Yo. Pakai dikir. Sing ingat penuh kawasa emutan ke anjeunna ya. mohon wa Kami sami sok. mugi cinjari barokah ke abdi jadi pepeling ke keluarga abdi sadayana wa punten sata acana Ya, sami-sami. Kade jalanannya. nyawa kalau dicalonkan alhamdulillah tapi jangan anjeunna jadi eling abdi oge ulah sampai kurang sasar hirup percaya kanu kitu ka dukun alhamdulillah insyaallah abdi jadi barokah di keluarga abdi terapi bismillah Gak suka gas grab Sunda Paguyuban. Terus ini asli dari Karawang. Pimpinan Bapak Dasen. Anu kasih. Bapak Dasen. Anu kasih.